Tuh gening para mitra dongeng urang teraskeun deui si Gomrang teh nya. Kumaha geletuk batuna kecebur caina tuh terus nincak bagian ka 66 para mitra sadaya mangga nyangakeun bae dongengna. Mugi-mugi katampi kalayan kabingahan. Atuh kawargi-wargi Mang Jaya di mana wae tiasa ngabandungan Mang Jaya official di channel YouTube ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Hasakali deui hatur nuhun ulah kirang-kirang ngahapunten seueur kahilapan sareng kalepatan. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Si Gomrang. Ieu dongeng para mitra karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-66. Dina akhir bagian ka-65 para mitra atuh harita memang Santika nuju ngalawanan si Bogel. Kumargi si Bogel kasarumahan cenah kitu kasarumahan. Aya nu nitis para mitra sadaya nyaeta ku panemahan teh ieu panemahan gejul. Ieu panemahan gejul we nu kieu para wargi da. Naon. Nya sebat panemahan gejul cenah kitu. Kumaha terasna dongeng para wargi mangga urang sami-sami hanca Mang Jaya ngahaturkeun nuhun katampi. Puspita teu baha nyokot cai tuluy dipasrahkeun ka Santika. Sanggeus cai ditampanan terus cai diparancahan ku Santika. Yeuh rasakeun. Ceuk Santika seur sakujur awak Ki Boga di banyur ku cai. Koceak aya sorat ti jomantara nu dituturkeun ku meledugna haseup ipis nu kaluar tina jirim Ki Bogel. Si horeng si mana horeng sinar beureum ngalimpudan jirim Ki Panambahan Guriang sangkala geus nitis ka Ki Bogel. Guriang sangkala memeh ngiles nyerita heula. Wah Santika, poe ieu kula teu hasil ngamangsa Puspita. Kusabab kabur kapangih ku awak Anika, tapi dago dina mangsa nu baris datang. Samalah wayahna dua kolot Puspita, poe ieu kene jirimna bakal robah jadi bagong. Tetela caritaan Panambahan Guriang sangkala henteu bohong. Sakilat jirim Ki Boga sari Puspa Durbala salin jinis, jare di bagong leuweung iwal Puspita nu teu keuna ku caritaan Guriang sangkala. Bagongnya kajajaden sari Puspa terus nyuluduk bari temong tina sela-sela panon aya cai nu nyurucun. Si horeng si mana horeng, jejeroan hate eta bagong ngajerit ku nasib nu tumiba ka dirina. Puspita anaki. Nah mah jadi kieu, ampun Gusti, ampun kudu kumaha atuh carana pikeun leupas tina ieu bangbalu sareng supata ti Guriang sangkala. Sari Puspa ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Tapi anu tembus kaluar mah iwati sora segerok bagong. Pon kitu deui Ki Bogel katut Durbala pada ngalumar cimata. Bagong kajajaden Ki Bogel sugrak segerok, pon kitu deui bagong kajajaden Ki Durbala sugrak segerok. Aduh Santika tulungan, ampun Santika. Kula minta hampura tepikeun ka bapa hidup Kang Karta, hampura kitu. Samalah tulungan awak kula malar tong jadi bagong, ieu kasalahan kula. Cek Ki Bogel hatena nyarita ka Santika. Tapi anu kadenge mah ukur segerak-segerok we para mitra. Teu kasawang kumaha koceak dengekna ceritna Puspita. Nu langsung awakna kapiuhan balas ketekuat nahan goncangan hate. Lo kontan harita keneh kapidara. Sedang bagong kajajaden jemaan Ki Bogel sari Puspa Durbala. Terus lumpat ibarat aya nu ngagebahkeun. Lumpat eta tilu bagong bangblas ka Gunung Karedong. Santika bingung kudu kumaha carana jeung nulungan tilu jalma kolotna Puspita. Pamustungan sakabe panggesi lembur bubulak daratang, nanyakeun ngeunaan aya kajadian naon, samalah salah saurang jalma kolot eta lembur bubulak, nu katelah paolot pakeda tumanya. Hai na aya naon ieu teh kisilah, ceuk paolot lembur. Kieu paolot ieu sadayana nu sami hadir di ieu tempat. Cek Santika bari barabat nyaritakeun sakabeh kajadian nu tumiba ka kulawarga Ki Bogel katut Durbala. Jeung sari Puspa nyata indungna Puspita. Tamat Santika nyaritakeun perkara nu tumiba kadua kolotna Puspita, pok Santika mungkas caritaanana.
Tak kitu Pak janten Kibogel miwah Ki Durbala katut biangna Puspita aranjeuna jaranten Bagong keuna kusupataki panemahan Guryang Sangkala. Kitu cek Santika. Uluh karunya teuing. Dedeh teuing arotos kumaha atuh pikeun nulungan nasib ieu nu keuna ku si Kibogel. Sanaosnya anjeunna jahat tapi datos babalik pikir. Hawa tos teuing di Puspita. Ari tos kieu naha bade kumaha ieu putrana. Pikeun samentawis waktos Puspita bade dicana ka lemur abdi. Nyata ka lemur dukuh kitu ge sadayana percanten ka diri abdi. Nanging da abdi mah ge moal disasaha tangtos itu pun biang nyaeta aya di lembur gintung. Nya tibatan kasiksa di dieu nyalira mah aya saena dicana ku salira Aden. Nanging para nenek kitu panginten diusahakeun mah kedah sepuh-sepuhna teh. Tangtos tos janten kewajiban jisim abdi miwah sepuh-sepuh abdi. Datu ayeuna mah abdi miwah Puspita bade amitan wae heula. Panginten sakali-kali abdi ngalongokan ka dieu ka ieu tempat. Mangga Aden mangga. Mangga mugia singesengnya rahmat salamet. Geus kitu mah sanggeus Santika nitipkeun imah Kibogel. Kapa olot Santika terus ngabeyeng Puspita dibawa pinah ka lemurna nu matuh di lembur duku. Para mitra sadaya gancangna carita. Santika geus anyog ka lembur duku Ningsih jeung si Gomrang barang ret nempos Santika datang tur dibarengan ku saurang wanoja. Nu kacida pisan geulisna pohara kaget napikeun dua kolot Santika. Teu lila pok Ningsih kedah tumanya teu luput tina rasa kaget. Ae, saha eta teh Santika geuning? Bet siga anu keur ngaranapan goncang jiwa. Saha cing bejakeun atuh ka emas saha teh? Ningsih netep seukeut kana Puspita anu can sadar kana kaayaan dirina. Santika can wakane malan tapi kebat ka jero mernahkeun heula Puspita. Di pangkengna si Gomrang jeung Ningsih silih reret teu lilapok si Gomrang kedah carita. Teu nurutkeun haje kakak mah. Anak maneh Ningsih moal salah jeung wanoja nu kungsi dicaritakeun ka urang euy. Tapi teh lah paingan Santika nepi ka geksor ka urang teh sangkan diijinan tak atuh da bener wanoja we cawadeunana. Geulis bawana ngajadi endah bawa ti kudrat estuning lain gelis kaulinan atuh. Enah pedah make pulas. Keuna we yo. Tapi kitang kumaha manehna we akang malah. Asa tong wani ngalangar agama we jeung dari agama kitu. Nu penting mah sarua beragama, sarua agama Islam. Kitu cek si Gomrang. Tapi najan kitu ge Kang Karta, apan sidik tur jelas eta wanoja teh anak si Bogel musuh urang. Ningsih siga nyukurang panuju. Nyare kecek lahir mah basa waktu ka tukang Ningsih lir anunya tujuan ka Santika. Tapi kiwaribat sulaya tina harapan Santika. Ngan tetela si Gomrang salakina estuning pinuh harita teh ku sifat-sifat anu memang hampurana. Tepisan ngabedakeun anak saha nu penting mah cenah eta teh budak bener tur bageur eta atuh pon kitu deui manehna teh bener-bener pinuh rasa tumarima meureun mana kitu ge geus takdirna ti Nu Maha Kawasa anakna kudu hahadean jeung anak musuhna. Ningsih ai keur akang mah ye perkara eta wanoja anak si Boge jeung lainna teu jadi masalah pikeun akang mah nu penting mah ulah mawa kamacemaran di lingkungan lemur dukuh umumna. Atuh khususna mah di imah urang tak kitu sakitu. Ayeuna mun akang tegas ka anak ngahalang-halang kana niatna, niat teh hade nyaeta hayang ngawabuhkeun deui akang jeung si Bogel. Ulah tepi ka mumusuhan tuluy. Keur akang mah ayeuna eta wanoja nepi ka perung kawin jeung Santika bagja nu aya. Naon sabab heueur di antara mumusuhan teh. Saurana we geus jadi besan mah bakal timbul duduluran. Si Gomrang ngajentrekeun ka Ningsih nu tetep kuraweud baeud. Nyatu ari kitu mah teh janten pamengan kangan eta we hate abdi mah tetep nyeri ku talajak ngaran si Bogel teh. Kahiji ngabaruntakeun rumah tangga atuh kadituna abdi mah meh-mehan jadi nafsu sato si Bogel we nu jadi anak dibalangkeun kaditu deui. Kadua kolot abdi nepi ka hanteuna jiwana dibinasa ku si Bogel. Rek teu nyeri palebah manana gerakan Ningsih maedo ka salakina. Si Gomrang garo-garo teu ateu dirina ge bingung ari geus disedakeun ka palebah dinya nama. Da memang aya benerna memang si Bogel teh jelema telenges.
ngagugu ka pamajikan kumaha anak ngagugu ka anak kumaha nu jadi pamajikan teu lilapok nyambung deui carita. Ningsih ceuk akang ge ari nu geus mah geus we atuh. Mun urang tetep ngukut kabingung ngunak-unak wae ka nyeri batin, belikan punungan teu kaopan moal manggih baraya atawa manggih dulur. Jeung mun urang ngukut we lampah nu geus kajadian baheula, atuh meureunna dunya teh teu boleh rame we ku jalma-jalma teu daek silih hampura. Sabab naon timbulna duduluran teh? Kahiji kudu daek silih hampura, bari karana bener, kadua teu kaopan. Teu balikan kitu, dikitukeun mah Ningsih teh para mitra ngaharuh. Da memang nya lebah dinya nama kaharti ku Ningsih oge. Tapi nya eta lamaran kahirupan nu pinuh kasedih teh teu boleh kumalangkang. Sedeng Santika terus ngubar ngaber Puspita, samalah dikompres sagala lila-lila mah Puspita beunta. Red kasisi, red kagigir luput teu apal barang red kagigireuna beh katuhu. Kang Santika, aya di mana abdi teh Kang? Puspita ngarangkul kana punuk Santika harita teh. Puspita, muga tong teuing seueur emutan ita, ieu tos aya di rorompok engkang ita. Temal Santika bari teu weleh ngusapaan buuk Puspita nu seungit angin-anginan, seungit ngadalingding. Aduh kumaha panginten dua sepuh abdi Kang? Pimanaeun teuing benduna ka abdi Kang, komo saupami kadua sepuh engkang tos terangeun nyen abdi putra Ki Bogel. Sasat musuh satru kabuyutan Tuang Rama Kang Santika. Bet bingung sareng ngasesah kange abdi Kang. Na kedah kumaha sareng kedah kasaha abdi nyalindungkeun hirup. Kolot geus kitu buktina biheung diri abdi tiasa nyalametkeun anu jadi kolot. Pikeun ka sakitu kalina Puspita terus nginghak ceuri. Ceuri kalir anu kanyanyerian. Dada Santika cipruk ku Cimata Puspita nu teu weleh terus murubut ari ras ku nasib dirina ayeuna. Para wargi kaum dang geus hese pikeun ngagamarkeun ku carita kasedih jiwa Puspita. Dirina ibarat di tengah jalan kaditu gurawes kadieu jungkrang. Rek nuruskeun da puguh hese ari mundur sarua bakal panggih jeung ajal. Sasat dirina kudu usaha pikeun neangan atawa maluruh dua kolotna nu jelas geus jadi salin rupa jadi bogong-bagong kajajaden. Teu lilapok Santika ngalahir Puspita. Perkara ita aya di tempat engkang teu kedah aya sangkian yen dua kolot engkang baris ngewaeun. Sing percanten ita. Moal ita samalih sawangsulna manah salira mugi naha sawangsulna naha salira mugia tong diancikan ku rasa dengki. Rasa era, rasa tumarumpang anggap ya bumi ku anjeun hada aya engkang. Sanos leres urang tacan katalian ku usikum pertikahan. Atuh teu sawios asa ulang-ulah ngarempak papagon anu tos ditangtoskeun. Ari tos ita bade kumaha ti dinten ieu tug dugi ka dinten anu bakal datang. Cing bade kumaha panginten bakal sesah di bumi ukur nyalira. Jabat teras-terasan kaancam ku si Guryang Sangkala. Ari di dieu mah panginten bakal aman. Saorana Abah Karta jeung engkang moal melaan. Kitu ceuk Santika. Estuning deudeuh pisan ka Puspita dina ngaregreukeun hate buah hatena. Puspita nginghak beuki kerep. Yen tetela dirina henteu no gencang hirup panggih jeung Santika sakitu jelas. Dirina anak musuh bapana. Tapi tetela Santika hiji jajaka nu teu manang itu ieu. Atuh para mitra kasep lain ukur beungeut na wungkul Raspati lain dirina wungkul, tapi tembus kana jero hate. Estuning kasep ka hate-hatena jeung rengkak paripolahna. Kang Santika, ti dinten ieu ita estuning ageng pisan kahutangan budi ku akang. Kadedeh kanya asalira engkang estuning langkung ti bates kedah naon atuh nu ku abdi dispasrahkeun ka salira engkang. Nu bersih wening ati. Iwati awak sakujur anu ku abdi dipibana kitu ge ari kaange ku salira Kang Santika. Ita jungjunan. Mugi tong nyarios kitu atuda. Sakedahna ari jalmi mah kedah silih tulungan. Mun pareng eta jalmina kersa ditulungan. Tulung tinulungan asal ulah ditungtungan ku mentung. Tang tinelongan asa ulah aya pamenta. Rek jeung saha deui jalma silih tulungan. Delila jo Ningsih najan hate tetep katumpakan ku rasa ngewa ka si Bogel. Tapi Ningsih ngusahakeun malar bisa ngahijikeun diri jeung hate nu jadi anak. Delila sanggeus Ningsih aya di jero pangkeng Santika pok nyarita kieu. Santika,
non teh sina kaditu sina atuh sok dalar heula merencan kararaba naon-naon karunya karasa ku emak Nyimas ketong boga hate tumarungpang salila Nyimas aya di ieu bang baluh kalbu di dieu heulanya pokona mah yeuh tenangkeun kalbu bisi rek cai rek bebersih menta diantir ka Santika tapi engke mah moal ku Santika meureun mun geus bi emeh datang mah nya sok atuh kadinya cek Ningsih atuh minangka harita teh ngabagiakeun ka jiwa Puspita sedeng satu tas Ningsih keluar di tipangkeng pok Santika kedal ucap tuh geuning kitu kasauran pun biang ita janten teu kedah bingung sareng sesah ayeuna mah tenangkeun heula emutan muga tong seueur emutan anu lain-lain perkara dua sepuh itakeun engkang bakal ngusahakeun ayeuna engkang permisi seja ngabadamikeun perkara tuang rama kali tuang ibu kapun bapa kedah kumaha carana jeung ngetantu katang tuanana dina ngoning nyalametkeun tuang rama kibogel kali tuang ibu Ambusari Puspa cek Santika bari celengok nyium tarang Puspita nyium kadedeh lain nyium megeterna birahi sanggeus Puspita ungeuk Santika terus keluar ngajugjug ka hareupeun si Gomrang sedengkeun Puspita terus ngagoledag ngedeng awahing ku capek teu karasa reup Puspita peureum nepi ka sarena Santika sanggeus ngariung jeung si Gomrang gek Santika diuk teu lila kedah carita Abah mugi sarebu teu janten bendu salaksa teu janten duka rehna jisim abdi henteu wawartos heula ti anggana yen bade nyanak Puspita ka dieu nanging parandene kitu ayeuna mah lalakon sejadi dugikeun ka Abah miwah ambu cek Santika bari tuluy ngaguar kajadian ngeunaan nasib dua kolot Puspita nu keuna ku Supata Guriang Sangkala kolot Puspita jari dibagong kajajaden poeta keneh tilu bagong kajajaden guguluk bukan nyaeta terus kaburu nyuluduk ka luhur gunung ka Gunung Karedong tamat Santika ngaguar lalakon di pungkas kulisan kieu tak kitu bah ambu kajanten anu tumiba ka sepuh-sepuh Puspita teh ayeuna pami Puspita henteu dijait nasibna ku abdi salaku pun tanganeun manehanana bade kusaha atuh upami lieur kieu upami eta kajadian keuna ku kulawarga urang abdi pangawakan istri hartos namanya nu teu sagala tiasa kadua sepuh keuna ku Supata na bade kumaha cing Pak Abah upami kajadian itu tumiba ka urang cek Santika neuteup kadua kolot Ningsih rumahu caritaan Santika jelas lain pilawaneun dirina kusabab memang kaharti mun kajadian kitu keuna ka kulawargana bakal kumaha sedih perihna nu jadi anak teu lila si Gomrang pok kada carita jadi benernya eta bapana saha Puspita teh sameme jara dibegu teh kungsi rek minta hampura ka Abah samalah tepi ka ieu cerik jiga budak leutik mun kitu mah karunya atuh sabab di henteu ge si bogel tetep adi Abah anak nini maneh teh mun maneh meureun mang jadi upama maneh rumangkep ka Puspita teh meureun kajadian lanceuk sabraina ngawin adi sabraina teu jadi soalah nu penting mah yeuh pabentar paham salah paham musnah musuh satru kabuyutan hapus geus eueuh gantar kakaitan moal aya catang supaan kitu sanes gantar naon teh pokona mah sakumaha nu dicarioseun ku Abah memang leres pisan bah janten nu penting mah anu kajanten anu parantos teh ulah aya gantar kakaitan gitunya Santika seuri para mitra ras ku peta polah bapan para mitra sadaya harita atuh si Gomrang nyarita jadi jelas nasib kibogel teh kurang teh kudu ditulungan pokona mah rek usaha deui keun baheula musuh ayeuna mah dulur ngan eta rek jadi dulur kudu meunang heula ujian pikeun dirina sabab geus pirang-pirang nganyerikeun ka insan anu teu tua teu dosa ayeuna mah keun Puspita sina di dieu heula maneh wayahna geur asakeun heula ilmu ti Kiai Sobar sabab ngalawan Supata Panembahan Guriang Sangkala lain lawan meme sasarap kudu sayagi heula diri lahir batin kudu kuat dina harti awak yeuh batin utama nama batin sangkan urang bisa nempok ka alam nu teu katepi ku panon jalma biasa tak kitu we ti Abah mah nya pokona mah keun Abah sanggup ngebantu pikeun nyalametkeun jiwa si bogel katut sabehna kitu cek si Gomrang nu tetela tembong sifat berehanana
atuh laur-laur cenah para mitra layar kandungan atuh memang para wargi sadaya landung kandungan layar aisan maksudna landung kandungan layar aisan teu kali sakudirina kungsi jadi ancaman Ki Jaladri sok sumawana si Bogel hate si Gomrang tetela bersih estuning masagi pinu pangarti lain ukur ilmu gelutna wungku tapi jelas masagi dina sagala rupana manehna henteu memang teu aya gantar kakaitan cang bulan 14 bersih jalan sasapuan cenah kitu mun seug ningang kajal manulian mah atulianti ke si Gomrang geus pasti we musuhna meunang kamusibatan kitu atuh hayang lain hayang nulungan tapi yakin bakal ngerasa puas jauh ka hayang melaan sok sumawana hayang mantuan tapi jiwa jeung hate si Gomrang teu kitu nyaho urut musuhna meunang kamusibatan kitu jorojoy hayang nulungan komo satu tas ngadenge beja Ki Bogel babalik pikir satarek tobat cenah kana laku perlampuhan kalaku lampah anu agoreng hayang nuju kana jalan bener atuh para mitra beuki ngegedur sumanget si Gomrang pikeun melaan pihak si Bogel nu kiwari keur keuna siksaan alatan sumpah dirina nu disupata ku panemahan Guryang Sangkala teu lila pok santika kedalisan rebu nuhun laksa ketika bingahan abah geuning nut nganalah Gomrang jawara ngora teh lain ukur sesebutan wungkul tapi jelas mibana ajen anu kudu ditiru ku sakabeh para jawara tos kantenan ku diri abdi mah salaku penerusna ceuk santika ngarawu suku si Gomrang ningsih oge beuki lila tetela hatena mah teu waleh ngancik ijid ka si Bogel tapi lila-lila liur ancur kacebor ku caritaan si Gomrang jeung santika nu sakitu berersih hatena keun atuh Puspita sina di dieu nya keun daku ma oge pasti bakal dirawat di hade-hade moal jiga kabatur pasti dirawu di pangku da sirik pipa majikaneun hidup santika ngan wayahna salila hidup can katalian ku tali pertikahan omat tong gana-gana itu leah ieu geuna omat kudu dijaga kudu dijauhkeun heula kusabab can waktuna masih kasebut milik bara ieu pokona mah can jadi milik hidup kitu kantenan atuh mak paralun mun abdi jiwa abdi nganci kerasa anu teu puguh nulungan ka Puspita sanes karena aya panangna nanging karena ku kawajiban nya panginten ari kange pamegat mah nu katumpakan sifat sato jelas we ieu marupikeun hiji kasempetan hade jeung kadua kolotna jauh atuh Puspita sasatos janten kabogo atuh ambus mas sareng abah moal di bumi bae meureun hiji mangsa tangtos liar tah panginten ku akhlak jeung iman anu kirang wadel mah tangtos naon nu dilisankeun ku emak jelas bakal kajadian anu teu dipialar ngan kangge santika batan di tegeri tigebrus kana jungkrang nu lewang kajeun aja nu dilakonan margi sadayana ukur papaes wungkul kitu ceuk santika estuning tegas dina ngaluarkeun eusining hate abah ge mun niat jahat mah ka inung maneh santika meureun waktu aya di Piliweungan we aduh mangkaning jauh ka bapana jauh ka indungna baheula aduh tapi sumpah ge pangeran nyaksian ka uninga abah mah ye henteu najan samo ye ka satodel oge nya tanyakeun we ka indung maneh tah cek padinya eta pedah nyium pipi majar teh eta mah da kagok atuh si Gomrang ngabaraka taksiri atuh cenah para mitra sedengkeun ningsih kaluas kalius ngarasa era kudu jadi anak kitu da abah nama santika jiga nu atoh mun geus nyaritakeun mangsa nu ka tukang-tukang teh baribin bari oge lah ningsih sigan nyabaeud tapi teu lila sabot santika tungkul ningsih ngancunan ka si Gomrang meredei meredei maksudna gehe ngoni linu sajadi ngora deui poho apa nak abah teh geus komplok era lanyaan di hareupeun aya anak aduh si Gomrang kacaletot sanes koplok kolot panginten abah nah abah teh sok lepat wae atuh sok diageungkeun heureuy abah mah meureun nya yuh tadi nyebut ke maksudnya geus kolot lain koplok aduh loba salah wae abah teh maksud abah teh kolot lain koplok tapi kita abah mah kolot ge lain kolot kalapa satuluyna antara santika ningsih jeung si Gomrang tuluy uplek ngobrol nepi ka datangna Wan Cimadu
Si Gomrang Santika jeung Ningsih pon kitu de Puspita anu sarena geus hudang terus ngalakonan salat magrib tuluy jeung luyu jeung parentah agama. Tuna heula kaya di lembur dukuh ayeuna urang guar lampah dua jalma nyata Bintaro jeung Jaka Burak nu teter jajaten ku Santika anakna si Gomrang. Jaka Burak jeung Bintaro nu rek ngarah jiwa si Gomrang teu kebat sabab kaburu digagalkeun ku Santika. Akhirna seuneu amarah dua jelema teh terus ngarembet kamale ka Santika. Nu akhirna ieu dua jelema samiuk pikeun babarengan ngadu jiwa jeung pihak Santika khususna si Gomrang. Para wargi sadaya, Jaka Burak jeung Bintaro nu rek ngarah jiwa si Gomrang teu kebat sabab kaburu digagalkeun ku Santika. Akhirna seuneu amarah dua jalma betuluy ngaremet ka Santika. Nu akhirna ieu dua jelma samiuk pikeun babarengan ngadu jiwa jeung pihak Santika khusus nama si Gomrang. Nyaku sabab dua nanah teu nguntup antukna Bintaro jeung Jaka Burak ngadatangan lembur dulurna nu matuh di lembur Pasir Meong. Ari nu rek ditepungan teh katelah nama Bahadura saurang jalma barangasan teu kaop salah saeutik sok babarian ngulit bawang. Saha kadua gaplok samalapangna di ara teh di ngaranan Bura. Eta palabah manehna sok ngambak bari jeung ngabura eueuh dulur eueuh batur di mana aya nu teu cocok teh ka dirina Bah Bura masok nyiduhan. Saha ari Bah Bura teh dulur tegesna si Kumangkarang nu ajal nyaeta kutanganna si Gomrang. Nya barang Bah Bura kaanyangan anak si Kumangkarang kacida atoheunana ari sabab si Kumangkarang teh estuning dipikanya ku maneh. Hiji mangsa Bah Bura geus ngariung jeung Jaka Burak katut Bintaro. Teu lila Bah Bura kedah carita pikeun Bintaro mah. Kunempo Bah Bura nyarita, harita nepi ka rek utah ari sabab harita tina bibir Bah Bura di mana kedah carita teh meuli racleng ciduh-ciduh anu bauna teu kaampeu. Waduh asa geus heubeul awak maneh tarang nganyang ka Abah Jaka. Kumaha cageureuh si Kumangkarang? Cek Bah Bura nanyakeun ka pi adi nu telah si Kumangkarang. Teu nyahoeun si Kumangkarang teh geus karingaran. Aduh wa, pangna kuring jeung ieu sobat kuring ka dieu teh satemana mah rek minta pitulung. Kahiji hayang nepungkeun sobat kuring nu katelah Bintaro anak jawara katelah jantra atuh kadua rek aya nu dibejakeun. Ai heueuh. Jadi marane ka dieu rek nganyang sasat namanya euy. Syukur. Tapi tadi nyaritakeun anu ieu ngaran Hayam Jago cenah. Cing atuh ngenalkeun jeung Abah. Bah Bura katelah teh Abah teh. Cek Bah Bura bari ngasongkeun leungeun ka Bintaro. Bintaro najan irung teu kuat ngambeu bau peladosna nu kaluar harita teh. Tina sungutna Bah Bura kapaksa bau-bau ge narima kana leungeun Bah Bura. Kituna teh satengah bage jeung make babeki sagala. Angot hate ki Bintaro tu geunah ku ayana Bah Bura nyebut Hayam Jago sagala. Waktosna see